acara akad pernikahan Cep Sukma Sinarengan Neng Mirna. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nunduk, tahan lah, tahan sudah tenang. Salam, tahan, lah sudah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah ala syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri asbahul suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, ya Habib marhaban ya nurul aini, marhaban jaga. Sampai ke ibu salaman. Salam. Tinggal ke dia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, acara akad pernikahan Cep Sukma Sinarengan Neng Mirna baris dilaksanakan dina waktos anu ayeuna, kalayan dipandu langsung ku Bapak pengurus di kantor urusan agama. Waktos kalayan kehormatan usul kuring diaturkeun ka manteun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillah tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sukma kaula nikahkeun ka hidap ka putri terus kaula anu wastana Mirna Mati Suka Ridho lillahi taala putri kaula ditikahna hidap kalayan nganggo mas kawin perhiasan emas 20 gram ditambih alat sholat dibayar kontan. Nyampi abdi nikah ke putri tugas bapak tugas Mirnawati kanggo deui abdi aya nu mas kawin 20 perhiasan emas 20 gram ditambih alat sholat dibayar kontan. Sah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabadana akad tikah anusah munggu saksi ayeuna abdi mungkin disakseni kusadayana masrahkeun ieu pamayar mas kawin kabojo abdi sakumaha nu kasebat tadi dina ijab kabul mangrupi emas 20 gram sareng alat salat ayeuna ku abdi disanggakeun ka pun bojo kanggo nyimponan kewajiban abdi dina perihal mas kawin abdi nanti dibayar mas kawin kuncaroge abdi sakumaha nu kasebatna we dina ijab kabul mudah-mudahan ieu mas kawin maslahat manfaat kanggo diri abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha wa na'udzubika min syarriha wa syarrima jabaltaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu timurang kali kami jantan dibapatkan kenapa sama kamu mugia dina dinten ieu apa salam masihan doa nu terbaik kanggo diri abdi kanggo ngajalani rumah tangga. Mudah-mudahan diri abdi sareng suami abdi dirangkul heula apa sak cakat enjang sareng neng sak dirangkul heula tuh apa nah itu sak tak ibu nah itu sak. Alhamdulillah ayeuna digentos ayeuna tu rahmati cara bina tanah peti dinten ieu abdi bismillah bade nyimponan rumah tanggi anu sakinah mawaddah warahmah tikanya abdi dikandung kudu didekat jantan mojan jajak kasawah terus dari abdi seueur ngaripatkeun ka mamasan ka abdi mudah-mudahan doa mamasan kasih gilis adakin sebakat terkadang diucapkan terkadang disebut mamasan apa timiti ancen ngalaman rumah tangga mamasan apa tuh mulai ngedongkan hidup siang karya mama juga sudah nabi doa mama saya apa nurman hidup doa kamu ya baik sama dipelukkan bapak berbina rumah tanggi abid apun penderita tadi doa kita yang anu samina abid suruh mudah-mudahan tersihidup tina
tiang sauban ini. Punten teteh Abi. Bapak Ali kepala itu sarang mama digentos ku teteh.